Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, sawatara informasi anu parantos ditataharkeun ku rerencangan AIS Pangampi kelompok hiji kelas 11 IPS 3 saja didadarkeun dina dinten ieu edisi Jumat kaping 1 Februari 2018. Pamirsa, simkuring pun Parla Cahyani sejang ngadadarkeun iber salengkapna dina acara ILI. Bogor terkantos lepas tina masalah pencemaran walungan. Salah sahijina nyaeta Walungan Cikaniki. Walungan Cikaniki mangrupa walungan anu mangpaos. Ayeuna rerencangan abdi tos aya di tempat, mangga kaajeng. Pamirsa, abdi ajeng tos aya di Walungan Cikaniki. Lamun pamirsa sungai Cikaniki ieu di baheula tiki walik nu berubah-berubah di warnana keneh. Teu bodas siga cai sarta bauna keneh nyengat oge loba sampah. Bisa ditingali. Jadi, abdi harap ti pemerintah bisa merhatikeun masalah ieu ti cara buang sampahna. Di pengolahan caina kudu diperhatikeun. Kusabab lamun masalah ieu dicicingkeun wae bisa jadi sampah nambah seueur. Di Ajeng Sumarti, di Walungan Cikaniki ngalaporkeun. Balik deui ka studio. Macet ayeuna atos jadi masalah utama di kahirupan urang sadaya. Nepi ayeuna macet keneh susah dituntaskeun. Macet dugi ayeuna janten masalah nu susah dientoskeun di Bogor. Telana arus taliwat di kota hujan kiwari beuki macetna khususna di Luliang. Tumbuh suburna penduduk di kota hujan perkawis eta secara henteu langsung berdampak ka macetna sejumlah buku jalan. Aya sababaraha perkawis anu tiasa dipigawe pikeun ngahindari kemacetan diantarana nyaeta kumaha pamarentah satempat mikeun wanci-wanci masyarakatna ngagunakeun kendaraan umum. Pamirsa, aya sawatara sambung layang anu bade disanggakeun. Ulah ka mana-mana, masih di acara ILI. Jadi tidak sama lain. Coba sama lain. Tapi datang lagi. Rontok lagi. Iya. Jadi aku sapu pentil aja deh. Sapantos biasana unggal dinten Minggon, sok aya tayangan spesial kanggo terang sejarah ngeunaan Bogor. Salangkapna hayu urang ningal di Ngulik Bogor. Halo wargi Bogor, patepang deui kareng abdi Elva dina Ngulik Bogor. Ngulik Bogor dina dinten ieu bade ngaliput Museum Van Mottman. Museum Van Mottman didirikan pada tahun 1890 sampai 1911 ku Peter Rainer Van Mottman. Tepatna di Kampung Pilar, Desa Sibanteng, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor.
disebut museum kusebab di jero bangunan ieu sampai tahun 1974 kasimpen 4 jenazah keluarga Van Mottman nu diawetkeun dina kotak persegi. Baheula di tempat ieu aya 33 kuburan keluarga jeung rerencangan Van Mottman. Tempat ieu pertama kali digunakeun kanggo makam kaping 5 Desember 1811 keur Gerrit Willem nguburkeun anak awewena. Sejumlah nisan makam masih bisa ditingali dan kaayana masih terbengkalai. Pamarentah bisa ngambalikeun kaayana jiga baheula. Yuk, abdi asa si Van Mottman ngalaporkeun balik deui ka studio. Pemerintah Kota Bogor ngabogaan visi nyediakeun fasilitas kanggo wargi Bogor pikeun jalan-jalan atau pikeun olahraga. Tos aya rencangan abdi mangga ka Abdurrahmani. Ya pada pamirsa Abdi Abdurrahmani Al-Maliki bade ngalaporkeun tentang suasana jalan sempur atau lapangan sempur anu bisa kurang tempo sadayana jeung jalan sempur nyaeta rame serta banyak loba anu orang-orang anu ulin atau olahraga utamana di dieu abdi nyaeta jalan anu rame. Di dieu abdi bade naroskeun tentang kaayaanna sempur, suasana bagaimana sempur ka wargi-wargi atau pengunjung anu aya di deukeut sempur. Ieu urang taroskeun. Assalamualaikum Bapak. Di mana? Jakarta. Main ka dieu. Abdi bade naroskeun hajin Bapak. Abdi bade naroskeun tentang kumaha kaayaanna sempur, kumaha kaayaanna sempur jeung deui kumaha lapang tamanna sempur. Ya, sempur ini cukup bagus juga ya, ramai juga, banyak yang dari luar kota ke sini bermain-main itu. Baik Bapak, kumaha menurut Bapak nyaeta ciri-ciri makanan khas sempur anu aya di daerah sempur? Banyak juga, ada nasi goreng, ya gitulah. Baik Bapak, terima kasih atas pendapatnya. Semoga Bapak selamat dalam tujuannya. Baik pemirsa, nyaeta anu geus aya pendapat di pengunjung wargi sekitar. Sim kuring anu bisa dilaporkeun. Abdi Abdurrahmani balik deui ka Padla di studio. Hatur nuhun ka Abdurrahmani. Salajengna aya warta ti rerencangan abdi adu anu tos aya di Taman Kencana. Abdi adu bade ngalaporkeun suasana nu aya di tempat Taman Kencana. Taman Kencana ngarupakeun kawasan nu aya di kota Kabupaten Bogor. Di tempat ieu spot fotona bararagus jeung suasana oge sararejuk. Ya suasananya nu aya di kawasan Taman Kencana Kabupaten. Keun ka salah sahiji pengunjung nu aya di Taman Kencana Kabupaten Bogor. Ayo.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Bapak Fahmi. Dari mana? Dari Cianjur. Apa tujuan Bapak ke sini? Saya lagi libur nih ya. Jadi pengen ngeliat-ngeliat suasana di Bogor, wisata Bogor. Oh ya. Bapak kesini dengan siapa? Atau bersama anak atau keluarga? Kebetulan saya sendiri ini lagi nunggu teman. Bapak kesini udah pulang kerja atau gimana sih? Kebetulan lagi libur. Oh libur. Apa tanggapan Bapak dengan taman yang ada di Kota Bogor ini? Taman Kencana ini sangat bagus ya. Spot fotonya sangat bagus. Banyak juga tempat apa ya namanya? Gak ada sampah, ini bersih sekali. Bagus banyak. Apakah ini taman ini cocok dengan anak-anak atau bagaimana anak-anak dewasa? Oh, ini sangat cocok sekali bagi anak-anak muda ya. Apalagi yang punya bakat yang dalam foto, bikin foto. Oh baik Pak, terima kasih atas tanggapannya ya. Oke, itulah dia tanggapan dari salah satu pengunjung anu aya di Taman Kencana. Terima kasih, kembali lagi kepada Pana. Iritologi nomor 5. Upload Budi Belagu like this, Bobby Baper like this. Kayak eksis juara iritnya. Bronet 1 GB 14.900 bisa upload 5.000 foto atau keuntungan lainnya. Irit itu. Yang terang batuk alifat semua. Bogor salesna kakoncara minangka daya kuliner. Hayu urang ningal cuplikana. Nah, ayeuna di payunan urang sadaya tos aya menu anu tos dipesan. Dina menu ieu teh aya sangu, hayam, sareng lalabna. Yuk urang cobian. Nu ngabedakeun ayam geprek Jawara sareng nu lain nyaeta rasana nu raos pisan. Hargana nyaeta 15.000 kanggo ayam geprekna, 4.000 kanggo teh manisna. Tah sakitu wae ti urang tong hilap labun ka Bogor meser ayam geprek Jawara. Balik deui ka studio. Pamirsa, warta anu nembe mangrupa informasi pamungkas. Dina pidangan kelompok hiji kelas 11 IPS 3. Aya saur ti sepuh urang, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak. Mugia janten leunyepaneun kanggo urang sadaya, ngawakilan Ais Pangapih kelompok hiji kelas 11 IPS 3, Sim kuring pun pada Cahyani, seja amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.